Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channel YouTube Saeb Sejati anu insyaallah dina waktos ayeuna simkuring bade nyobi-nyobi nyarioskeun perkawis salat wajib anu 5 waktu. Dikisahkeun dina hiji riwayat aya salah sawios sahabat anu tumaros ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, cobi pasihan uninga ka abdi perkawis ganjaran salat wajib anu 5 waktu. Naon ari ganjaran salat wajib anu 5 waktu teh? Sabab dikapungkur dugikeun ka ayeuna abdi teu acan nguping ti para alimil ulama, ti para kiai, ti para asatid anu nerangkeun perkawis ganjaran salat wajib anu 5 waktu. Kangjeng Nabi ngawaler, masalu salawatil khamsin kama salin nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Salat wajib anu 5 waktu teh lir ibarat cai anu ngocor dina kokocoran dina bag-bagan anu aya di pipir imah anjeun. Lajeng sajabana ti ngocor ageng eta cai kaayaanana bersih jernih. Lajeng di mana-mana anjeun mani kana eta cai dina eta cai tina sadinten seueurna 5 kali, maka tangtu kokotor anu aya dina awak anjeun bakal bersih pada harita. Ku ayana waleran Kangjeng Nabi sapertos kitu, ku urang tiasa disimpulkeun di mana-mana urang ngagaduhan kokocoran cai di pipir bumi, lajeng urang mandi dina eta cai tina sadinten seueurna 5 kali, maka bakal tangtu kokotor anu aya dina awak urang bakal bersih. Kitu deui salat wajib anu 5 waktu. Di mana sumping waktos salat dohor urang ngajalankeun ibadah salat dohor, maka dosa urang dihapus ku Allah ti subuh dugikeun ka dohor. Lajeng waktos asar urang netepan asar, dihapus dosa urang ti dohor dugikeun ka asar. Majeng ka waktos maghrib urang ibadah salat maghrib, dihapus dosa urang ti asar dugikeun ka maghrib. Dugikeun ka waktos isya urang netepan isya, maka dihapus dosa urang ti maghrib dugi ka isya. Ti isya dugikeun ka subuh dug urang kulem anu kulemah tara migawe dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami diibaratkeun mah salat wajib anu 5 waktu mah lir ibarat modalna. Di mana-mana urang ngagaduhan modal, lajeng digolangkeun tangtos urang hoyong kenging bati ngalangkungan tina modal urang. Hoyong aya langkungna. Salat wajib anu 5 waktu teh modalna batina nyaeta ku ngalaksanakeun salat sunat tarbiyah, salat sunat qobliyah, ba'diyah. Maka ganjaran ibadah urang insyaallah maka bakal bertambah ku ayana urang ngalaksanakeun salat ba'diyah sareng qobliyah. Janten salat wajib anu 5 waktu mah eta mah ngan saukur modalna, bati namah nyata ku ngalangkungan urang ngalaksanakeun salat sunat ba'diyah sareng qobliyah. Tasakitu palawargi sadayana urayan ti simkuring, mudah-mudahan ageng barokahna ageng manfaatna. Janten intina sakumaha urang sibuk, sakumaha urang nuju kaayaan riweuh, di mana-mana sumping kana waktos ibadah terutami ibadah salat anu 5 waktu, maka urang kedah sing tanginas buru-buru muru ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ulah talalangke. Margi dina perkawis ibadah salat aya poin-poin anu matak ngajadikeun dosa urang dihapus ku Allah Subhanahu wa taala ku ayana urang ngalaksanakeun ibadah salat. Mana poin-poinna teh nyaeta saalitna aya 4 poin anu bakal ngajantenkeun
salat urang ngahapus kana dosa-dosa urang. Nyaeta nomor kahiji man ahsana wudu ahunna, nyaeta urang usahakeun nyampurnakeun dina wudu, ulah asal baseuh tapi ilmu wudu ku urang kedah dianggok perkawis jampe wudu anu matak ngabatalkeun kana wudu ku urang kedah dianggok. Anu kadua wasolahunna liwaqtihinna, urang usahakeun salat dina tepat waktu. Nu katilu waruku'ahunna wasujudahunna, nyampurnakeun dina ruku sinareng sujud. Anu terakhir wa khusyu'ahunna, nyaeta urang salat bari kaayaan hate khusyuk ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana opat poin anu neme ku urang dilaksanakeun dina salebet ning urang ibadah salat, maka insyaallah salat urang bakal ngajadikeun hiji cukang lantaran kana ngahapus dosa-dosa urang sadayana. Sakitu mudah-mudahan ageng manfaatna ageng barokahna sing ngajantenkeun hiji panggeuing. Oge bila mana aya kalepatan dina bahasa atanapi dina urayan hadis, nyuhungkeun dipanglereskeun ti palawargi sadayana saupamina dina hadis aya kalepatan atanapi dina pembahasan kirang tepat. Nyapanginten video ieu etang-etang sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Simkuring ngarumaoskeun sanes ustad, sanes kiai, ngan saukur jalmi anu pinuh ku kabodohan, pinuh ku tengah gaduhan naon-naon, tengah gaduhan ilmu-ilmu sapertos anu sanesna, nanging ieu mah sekadar pangemut-ngemut ka palawargi sadayana, sangkan urang sadayana ulah sampaikeun ka ngantunkeun kewajiban-kewajiban urang sadayana, terutami dina perkawis ibadah salat wajib anu 5 waktos mangeta masa naon mangrupakeun kewajiban urang sadayana ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.